Ya. Batuk euy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wayah gini, wayah kieu, wayah isuk, wayah subuh, wayah beurang, wayah sore, khusus kanggo pangersa pupuhu Menteri Agama Bapak Yakul. Yakul nang ketinggalan nanti aing poho lah. Geus pokona mah eta we. Ya, Pak. Aing nyeun aturan teh cing atuh anu kaharti ku akal, anu kahontal ku otak. Tong hayo nyeun aturan teh kudu ngaleutikeun pangeras suara di masjid di musola. Rarasaan aing ti baheula ge ti jamanan Pak Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Ibu Megawati, Gus Dur. Eueuh menterina anu nyeun aturan kudu ngaleutikeun sapeker musola jeung masjid teh eueuh. Ngan ilaing hungkul ayeuna ye di pemerintahan ayeuna. Kajaba pernyataan Anda itu sudah membanding-bandingkan antara suara adzan jeung babaung anjing. Itu sudah keterlaluan Pak Menteri. Cing atuh lamun nyacapek teh sinkronkeun heula antara hate jeung otak ambeh nyambung. Tong asal ngomong. Indonesia itu mayoritas muslim, agamana Islam. Lamun Bapak nyarita kitu, antukna akhirnya timbul polemik di masyarakat. Nu pro jeung nu kontra, pandurder teh heueuh. Aduh. Anda itu bukan orang bodoh. Anda itu tokoh masyarakat, pejabat negara, tokoh agama. Ya? Seharusnya lamun nyacapek itu, lamun ngomong itu disaring dulu. Ulah der hayu sangeunahna. Babaung anjing disarwakeun jeung adzan. Pan rame pan ayeuna teh. Urang Islam